ya Allah ya Rabbi aya jelema nu pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Ih, jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cakeun. Geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kiai kurang kumaha teh. Ih, hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da punyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal ditanteu naon teu. Padahal mah ngadibereji sampu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititanteu naon teu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh dek maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya dek maling teh. Sia dek ka mana sia lontar-lontor kadinya, dek naik sia ka luhur, jalan tukang. Dek malingnya, goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia dek maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia dek ka mana dek maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling. Enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita anu alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah geus ulah kabalik cenah. Mun naon karang meuli hulu embe. Meuli hulu embe langsung diopor masa kalia. Oh dah. Diangsongkeun ka dinya 2 hulu embe 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti cekerna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar wah itu polona. Kunaon cek ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus. Cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya. Bagian urang mawaan geus tuh. Ki ngobrol tuh. Endahan nawaran, teh ceulina cenah ngeunah cenah. Aduh. Cak santri ditawarkeun. Ceuli dah, "Oh, ieu naon impuk." Oh, bener. Biak deh ceulina. Geus bae tempel badieu teh kan teh loba ieu loba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu. Tah ieu teh dagingna teh dibelahkeun. Dibalikeun deh. Oh, cak santri teh beak kabah. Jangan kurang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel kurang teh kebagian sakit geus diintip ujana baru uprek teh atuh dahar sono pantama dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantama sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal. Cek berarti urang kebagian letah. 2 urang 2 aduh bantu geus pikiran we jadi. Ieu Ustaz. Dibukakeun. Dikitukeun bro. Tah letahna tah ge. Oh, ditarik. Cek santri.
beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur balaina naon? Nyana mah kos kieu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai parlit. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bedas ka pelit. Kita pan murid ke guru na eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh kana teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jeung mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah deuk beakun kabeh ieu bapan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujak aingan sakali cak meng itu mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos itu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah oh ieu nu mawaana saha ye 3-4 nyamplung mah dikeun urang ngadahar ulu embe oh atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pandai bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk teh tak eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha ge b eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh ieu mah teu bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puguai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek Asad teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu pamalingan ari panggil wae bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek nya teh tak eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa bere aman masya Allah kebelah dia sajumah 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai hei saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyat pamin cek Asad teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa kasih anak buah dia juga anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing kita nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning sholat Jumat cek nya teh
dari barakos kieu mah enggak saya sholat Jumat tapi jak kageng gua mau sholat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial ya saat kekiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh entar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah geus nyahoeun cek kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid sing bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus sekili gertil emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi dua ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran keur zaman abah baik keur zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasupkeun ka plastik ditaliat ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeung di dinya beres urang keluar dibuka tirobah eta teh tirobah plastikna eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisal abah seri bae abah seri tah mari bejakeun lah sia deui ke sedekah ya Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikeun sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarung alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ya ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah